Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Karisawah dan Alia di kelas 11 MIP hiji. Di dieu abdi hoyong ngabagikeun kaseharian abdi salila karantina sarta diajar online. Nyukeun terasnya abdi di bangku 5. Sanggeus abdi udang, abdi sholat sarta tibak nganggo siap-siap belajar PDR. Sanggeus eta abdi mikeun neda nganggo ucing-ucing abdi. Sanggeus abdi mikeun neda nganggo ucing abdi nyiapkeun mumuluk sarta sasarap. Sanggeusna mumuluk abdi wawasup piring sareng bersiap-siap di meja kanggo milampa BDR dugi ka tabuh 2. Tabuh 12 aya reureuh ti heula. Abdi ngawadang sarta sholat zuhur. Saterusna pukul 1 abdi teras kanggo BDR deui. Sanggeus BDR rengse biasana abdi mondok siang. Saterasna sonten abdi ibak sonten sarta henteu hilap kanggo sholat asar. Sesudah sholat maghrib sarta isya abdi nongton darakor sakedap. Sanggeus eta abdi bersiap kanggo diri. Nanging sateuacan mondok abdi skincarean ti heula supados beungeut barobah kaayaan beueus. Hatur nuhun atos ngiring kagiatan abdi poe ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.